Ada kemana? Saya teh makin nanya-nanya tuh. Aris. Ada kemana? Saya teh arek ke villa. Cuma dia bingung. Itu villa apa kuburan? Hari mana sih? Nah gitu. Ngeledek? Lain ngelek atau tinggal itu teh. Itu villa apa kuburan aing teh nanya. Katinggalin naon? Itu teh villa. Hari mana kana mah ngomong nanya kuburan. Aing mana saha dia? Keur naon dia? Tabal saya tabal. Demi Allah teh aing tabal. Anak teh nunggana. Jang. Jang Oh si Rahmat. Ujang Rahmat teh ieu. Oh, jangan. Aing mah ya kamari mah urang pikiran teh Ujang Rahmat teh ganteng. Masya Allah, bener makanya urang teh ieu teh bilang apa kuburan. Sugan teh diganti juring. Ampura aing. Kamalan ari ngomong ka aing buat juring segala macam. Itu nunggana, itu nunggana. Arek naon maneh ka dieu? Arek naon? Lain kieu. Oh, nu bogana? Nya. Aduh, kapunten atuh ieu teh lain bogana mah. Iya, Aing saya keur butuh pagawean. Terus? Maka terus aing jelema butuh pagawean berarti rek naon? Hayang boga pagawean, hayang boga duit. Yo, pamajikan aing pilu. Terus Terus teh. Emang teh aing supir angkot. nah, eta geus boga pagawean supir angkot. Nah, arek ngalamar ka jadi gara pilas. Kamu teh aing ngaran alus. Dangau dan yakin Kade aja, Bang. Aing atuh supir. lain. Tapi kok susu itu beneran dicabak. Aduh, sok kitu sih. Itu nu bogaan jadi waktu kudu sopan ka dirinya. Kumaha juragan? Nah, ayo tadi bos si Damos itu juga kan kumaha itu. Hampura pan ayeuna mah anu gaduh pila. Mohon. Kieu jadi abdi teh kieu. Kira-kira ditampi moal ieu abdi jadi pegawai. Mau ka langsung ditampi atuh. Kudu dites heula ku saya. Boleh kudu dites heula. Ya, Dites perusahaan gede, perusahaan wae saya nerima karyawan. Kumaha lamun karyawan ngarahnya di dieu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya nu tanggung jawab di dieu teh. Maksudnya tanggung jawab teh amun aya awewe anu hayangan ku akang gitu. Lain kitu. Lain aya salah wae. Kieu lamun di dinya kusah ditarima gawe di dieu, tak kusah teu diuji, ieu teu dites, bisi aya pamajikan saya nu ka dieu. Ku kamu ditarik ka kamar. Bahaya. Ayo urang ka dieu teh sebenarnya mah rek awewe. Astagfirullah. Ngaranna saha pamajikan? Pamajikan ngaranna saha bisa salah imah bisa salah. Pamajikan saha? Hampura ya. Ai naonan Lain. Bisi ngaranna sarua. Saya ka dieu ngaranna Teti. Teti. Lain. Oh lain seperti itu. Si Lucy. Teti Luciani. Berarti pamajikan mana? Aduh hampura aing. Tuh makan aja. Apa siapa? Kau bukan ada susu. Susuna gede. Oh. Anu teh hayang atuh. Udah kieu. Urang udah tuh kuda awewe yuk. Ka mana? Kamar. Ari mana lagi mikir. Nah, tadi dia batangan aing batangan. Pira aku kumaha carana coba sok. Aya si Lucy jeung si Tati. Anu bener. Urang kuduaan ieu mah. Si Lucy jeung Si Tati. si Tati pan majikan urang. Nah, dipake kan. Nu bener teh. Si Lucy. Si Lucy teh. Si Lucy teh. Si goblok. Si Lucy pamajikan aing. Siapa mah pakai pamajikan aing? Aing. Entar, jangan naon. Siapa mah pakai pamajikan aing? Terus aing mah pakai pamajikan sia. Di PKI aku ari Itu masalah. Ayo sikat lah gitu mah. Kementerian lah. Selamat menikmati. Kamar buat mana? Kamu salah. Cius. Selamat menikmati. Dia aja dibawa-bawa kemana? Sebelah pemajikan mana mah eta pemajikan urang. Aduh. Salah. Ulah, pamali, doraka. Ulah tukeran pamajikan. Mas aing geus kalangan mah. Pemajikan mana eta?
Tapi jangan dipakai kan? Cah. Alhamdulillah begitu Bang. Saya nemu orang tobat. Ulah kikituan. Susah. Gua makan ibu tobat lah. Pada lahur kan ini. Waduh, Soalnya kan masih ngasep awewe. ulah. Enak orang tobat. Mang majikan ulah. Dah, majikan lain. Enak orang. Sini hampura. Kayak gede. Kenapa kayak ibu tobat? Kunaon atuh? Hah? Kunaon ulah yang tobat atuh? Aing kasih awewe sih kok. Astaga, jangan. Urang acan kalau sakieu mah can. Sih, ngora gede mana teh gagah. Loba kali anu resepun. Enak mah kieu daripada kosong, daripada urang teu. Wah. Mangis we Eta nih Meksiko. apa cengeng geus saudara. Can. Pira pemajikan kudu dipake. Oh, ulah. Kira mangis we pamajikan maneh. Tadi tadi tuh. Oke. Nagih tuh menang itu nang itu man panjana kos di mana kos kedengeran nih kos nu sedih kunaon kunaon Lamun dicaritakeun mah. Sedih, cari. salah atuh man eta ninganan sedihnya seuri Lain kieu. kumaha Lain hampura we. Kumaha? Hampura ya mah. Lamun sedih kieu teh lain bung mayar utang. Lain. Urang teh tadi teh rek ngalamar gawe. Sih ternyata ngaranna teh si Damos. kunaon Ngaku Ujang Damos? Ngaku bos. manehna teh Padahal mah sarua jeung aing. terus Kalah kan itu teh. Lah sebenarnya urang teh ka ditu lain. Ngalamun. terus Janjian jeung awewe. Ternyata teh pamajikan maneh. Nah, tah eta aing jadi sedih. astagfirullahaladzim Sedih. Orang cari tak sebenarnya apa pemajikan orang tilu aing keur ngabutuhkeun duit. Kalah kadinya kalah ka ewe. Kitu. jadi tukeran tukeran tuh Henteu sih alhamdulillah. tempat tuker iya Henteu aman, eta mah aman. tapi kos nu bunganya Ya bunga mah teu jadi we. oh gitu Mang Jenal teh baraha buan urang Lain duh lain teh geus asar mah can ya 5 juta Astagfirullahaladzim gede amat aing. heeh atuh kudu dibayar ayeuna Nginjem teh kena 500.000 kudu jadi juta. bungana unggal poe Aing. Oh, iya mah. tah Lain kieu euy. naon tah Kasep lain kitu. Mendingan kieu lah. naon tah Urang pan teu boga ieu Heeh. teu bisa bayar. Mahal euy aya ieu teh solusi kumaha kita. Solusina? Heeh. solusina mendingan ge skot jam we lah Atuh aing deui. singa teh skot jam tadi Mereka aing senam perut tuh kieu teh. Gitu kan bisa. push up aja nih Aing teu bisa. cibang 5 tuh Mau teu bisa. cibang 5 kali Teu bisa. Aing 5 kali 1000 maksudnya Bae.